ini palintan bahasa Inggris. Aya anjing ka dieu kalando, anjing dog. Anjing lelempangan lalado. Anjing liuk nagok. Anjing cicing ngajedog. Salah kita usaha balen. Wa hafizat farjaha, euceung ngajaga kahormatan diri, ngajaga kahormatan salaki. Ieu mah teu boga ka pusing. Euheul ka salaki upload kana Facebook. Euheul ka salaki upload kana status WA. Kumaha cek ece? Indung kepala lindung ieu. Aki-aki ngalah belut, kaduhung aing kaduhung, gablek salaki kanu burut. Pakai ujung minyak sengit. Bisi geus modal. Ieu rada loba di dieu mah saeutik. Kapan ieu biang kerok mah iya. Coba tanya hun sih. Laki-laki siang malam kerja banting tulang dibanting-banting don. Pelaan naon cek? Pelaan kacang. Banyak laki-laki para sea di parapatan, para butun kacang. Ih tanya hun. Pejabat dia rungkat jabatan pengusaha ke bangkrut gara-gara Ustad ge kiai luntur komaron aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aydan wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi
aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Wa qala aydan thalathun man kunna fihi awahu fi kanafihi wa nasyara alaihi rahmatahu wa adkhalahu jannatahu man idza u'tiya syakara wa idza qaddara ghafara wa idza ghadaba fatara. Quran wal hadith. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatidz wa asatidzah, para kiai, syekhunal mukarram, sesepuh pondok pesantren, sesepuh majlis ta'lim, sesepuh madrasah diniyah nu aya di ieu wengkon. Muga-muga Allah ngaparinan kajembaran dina hirupna, jembar manahna, jembar rizkina, barokah ilmuna, barokah umurna, barokah turunanana. Ais pangampi papayung lembur, pangersa Bapak Puwu atanapi Kades Dewa perangkat desana, Ketua MUI PPD LPM Kalih Karang Taruna, Bapak Kepala Dusun, Bapak RW, oke Bapak RT. Mudah-mudahan sapa pausna aya dina pitulung Allah Subhanahu wa taala. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para agnia, bapak-bapak, ibu-ibu anu hempak merbayaksa dina ieu haflah mubarakah taraga walimatul khitan ananda Muhammad Faizan Al-Azizi. Mudah-mudahan ia murang kali sabak dari khitan Allah ngebersihkan zahir batinna. Kalayan nujanten ibu ramakna dipaparinan kegiatan iman, dipaparinan kegiatan Islam, sapapaosna janten hamba Allah anu sabar tur tawakal. Lantaran karaos ku urang kabehan nggoning ngagedekeun budak ngasuh murang kali hayang boga budak soleh teh kolot teh capek hate, capek awak, capek pikir laras. Rumawi penting kacida keur kabeh urang anu rumasa jadi kolot anu parantos ngagaduhan putra putri dituntut sabar. Atuh keur urang mah sabar teh wajib. Naon cenah cek? Sabar teh wajib. Lantaran lamun kolot teu sabar rek kumaha atuh anak engke jadi. Baros kitu. Loba anak tungtungna jadi cacag nangkaeun, jadi tenggar kalongeun teh lantaran boga kolot teu sabar. Keur mah urang mah ngadidik anak teh sok rurusuhan buru-buru hayang ningali hasil. Teras antak kurang kabehan, mudah-mudahan tiasa diajar sabar. Mudah-mudahan para putra putri urang janten qurrata a'yun arituna jadi murang kalih anu abror, utamina panganten sunat putra daripada pangersa Bapak Kiai Ujang naon tadi teh poho teh pangersa Bapak Kiai Ujang Hasan miwah ibu eta poho deui jangan dia Ibu Dewi, oh eta ge ngaranan di dia ya. Mudah-mudahan sing disolehkeun Ibu Rama. Lantaran uyah matara TS ka mana? Ka luhur, tapi ka mana? Uyah masuk TS ka handap. Mun hayang boga budak soleh atuh mimitian. Nya, ku Ibu Ramana heuh. Ibu Ramana heula. Bu
Pak araya eueuh teh Pak Bu iya tuh nyerongot amat biasa bae sih canggel tunduh kesel berarti setengah jam cukup tunduh encan itu bener etik ayo ini coba tunduh ayo encan tunduh encan ayo dia tunduh cana tunduh cangkel kesel ting sireman wah tuh bukan rasaan beren kamada ti payun para kiai nadawidi sumawana ka para ulama al-fakir Ahmad Royani al-Bantani jumping ka ieu wewengkon sanes bade ngaurkeun ilmu ieu mah bade silaturahmi wae ka pangarasa Bapak Kiai Ujang hoyong kacandak mulia ku kamuliaan urang dieu hoyong kacandak soleh ku kasolehan urang dieu sebab di dieu ge seueur ajengan seueur kiai nya lamun urang dieu leres-leres neangan cacaang hate atuh sumpingan majelis taklim nu aya di dieu lamun urang dieu bener-bener rek neangan sumber kahirupan syariatna cai hakikatna ilmu di dararatang ka majelis taklim upingkeun pituah pitutur ustad nu aya di lembur sebab eta nu kudu ku urang dituturkeun eta nu kudu ku urang diajenan eta ustad nu aya di lembur nu ku urang kedah dimuliakeun taras kita lantaran ajengan kondang ke ustad kondang moal aya lamun eueuh ustad kandang uy lamun eueuh ustad atuh kabeh maju ka hareup salah nu ngajaga gawang atuh jempol gawang betul sahabat kurang dia lamun rek nyangan hate datangan ustad nu aya di lembur kade ulah-ulah pilih ustad ieu mah ustad nu viral dina ti kotok dararatang aya dina kutub dararatang aya ustad nu di lembur eueuh mah pung oh cek naon ngaji moal nyaho aing mah engke ku mangke bae aing mah ih ngaji moal asana moal meureun abang gitu asana mah ieu bagian Ustad Hasan nya ieu nya rutinan bagian mingguan Ustad Hasan nya aya kitu kunaon moal ngaji aing mah lain teh hayang ngaji ieu nah aing Ustad Hasan mah ngajina menyinggungan wae dah tah eueuh kade ulah-ulah pilih sebab lain salah ustad nyinggung ece lain salah ustad ngabahas perkara nyinggung ece dan teu niat nyinggung teu niat nyindir bongan kalakuan ece teu ngageser euy aya jelema katabrak kareta salah jelema salah kareta dina teh ada beraneta kasarempet salah jelema salah kareta salah jelema kunon ngajedog didinya dia mah jalan kareta betul nah ngageser atuh saeutik moal katabrak euceuk ge sarua kalakuan ngageser geura saeutik ustad ngabahas gibah ustad ngabahas hasud ustad ngabahas pamer ria ujub takabur koret pangemok riba moal kabah moal kasinggung terus teh dan mata pulah pilih ayeuna ge mudah-mudahan we sasieur sabeunyereun aya keur nyaangan hate alhamdulillah keur mah ieu mah urang disarengan ku guru urang kabehannya malah mah aya naon aya tamu khusus di Bandung nya nah hajak ka dieu jeung urang babarengan mudah-mudahan urang kacandak mulia amin ya robbal alamin cek kuring tadi kuring mah datang jauh-jauh di Ciamis ka dieu teh lain rek ngaurkeun ilmu silaturahmi nu kaduana rek ngahibur pangarsa Pak Ujang itu lantaran aya nu hajat mah leutik ku leutikna gede ku gedena angger jadi omong betul nu hajat mah leutik jadi omong gede jadi omong eta we oce geuning ai bari nyecek geuningnya bari nyambungan da bari ngamplop paling teh kecuis pan Marni naon aya si Marni aya Esi Cintin aya
Nur Wati aya si Wati aya si Wati aya Nonong oh si Desi segala si Desi kajian ada yang ngecagurnya syukur alhamdulillah kuring makan direk ngahiburnya ngahibur mudah-mudahan nu poek hatena jadi caang anu sumpah jadi lega terus sempit jadi jembar nu boga hutang bayar lunas di mana bayar teh beunah wae ujug-ujug lunas ya urang mah kadieunya sejak silaturahminya ulah aya hate geuneuk maleupeknya urang mah silih jembarkeun silih naon silih tulungan silih hampura laras kitu menikah fokus memeres dosa sorangan daripada naon pengurus dosa batur dosa orang yang lebih gede tibatan dosa batur nya terus gitu mantak lima orang pilih emutan baik ieu mah nu kaduana atuh urang ieu mah hiburan baik ieu mah punya dari ilmu mah urang diri baroga ieu atuh ngaji osok bari jeung coblak bae ge nya ieu mah hiburan bae lantaran karunya Mang Ujang nya ajak baluang atuh tenda belum ablag sakieu legana dan ieu panggung badag ieu sound system nyencelek di sisi sawah deui bayangkeun ku aja ieu beak sabaraha juk teh Adak ieu mah kuring rek ngahibur Kang Ujang bae ieu mah pun raka di dieu mudah-mudahan ku Allah dijembarkeun hatena amin tadi atos tadi hibur ku hadrohnya aduh di mana ya Banjaran tadi pan atos dihiburnya ayeuna ku abdi pada dihibur deui wios hitung-hitung ngalengitkeun cangkeulnya oke cuma abdi mah beda tadi mah ku hadroh aya mah ku organ kajeun udah harus dibawa ke organ age gitu tapi siap barengan sholawatna oke kalau begitu minta keluhnya Hey 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 ha 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 ho ho siap Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmi lahil salatan daimatan bidawami mulkillahi semua Allahumma sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi he he ha ha tuaga he he ha ha kekasih kita Nabi Muhammad idola kita Nabi teladan kita pemimpin kita
Nabi Muhammad. Salawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, adadama bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. He 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 ha ha tu agak he he ha ha Allahumma salli wa sallim wa barik. Saya ingin tahu lebih kompak tuh, ibu-ibu atau bapak-bapak? Siap bu? Ibu-ibu dulu. Hehe. Arek moal. Arek moal. Atau arek mah arek buru atau si kompak. Hehe. Ulah balik seri itu. Arek moal. Terus bapak-bapak heula tuh. Terus ibu-ibu di cancel heula. Sekarang bagian bapak-bapak, please. Bapak-bapak yang menyuarakan, ibu-ibu yang menjedong, oke? Oke. Siapa? Tuh, mata aing mati hayang nanya lalaki. Teuing lalaki mah kitu gak ditanya gitu bae. Di mana-mana teh lalaki ditanya gitu mulahe. Ditanya gitu. La yamutu wa la yahya. Teu paeh teu hirup. Disebut jelema teu ngajawab. Disebut patung jangan ngarokok. Pak. Tuh, rajin ngajawab juga ceuhai. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hehe. Aduh, jangan Pak, jangan mengisin-ngisini kaum laki-laki dong. Ih, manya usoraan gila aing marina. Sok Pak, buktikan Pak. Hehe. Mending cacing, mending cacing. Oh, nu hiji ya dia mah. Ada Pak, ulah macam-macam Pak. Lantaran ieu penting ieu urang ieu dikepung ku bikang. Atuh heueuh ieu berarti nu bikang, yuk tukang ieu bikang deui sarua. Oh. Atuh heueuh bahwa kagelut urang Pak jeung ibu-ibu. Kiih we kabeh palit lalaki mah ieu. Anjir. Oh, iya nu ngobrol jalmi biasa, nu ngupingkeun oge jalmi ya. Pada manusia biasa. Mangkaning ari jelema mah al insanu mahalul khata' wan nisyan.
jelema mah tempatna salah jeung poho. Bisi kuring kata rajang salah jeung poho. Pada dihampura. Nuhun ari kitu. Sebab ieu nu ngupingkeun jeung nu nyarios sama-sama milarian ridho Allah. Yuk urang sasarengan sami-sami milarian ridho Allah. Sami-sami milarian cacaang hate. Sebab rek kumaha urang bisa nalingahkeun barudak, rek kumaha urang bisa ngasuh barudak, rek kumaha urang nyaangan barudak lamun urang nasorangan sebagai kolot poek hatena. Terus gitu. Antak urang mah kolot hareupeun anak ulah nepi ka poek hate. Bisi teu bisa nyaangan budak. Mangkaning al-naut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anu dilahirkeun itu dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Maka eta budak erek kalakuanana erek tiga Yahudi, erek tiga Nasrani, erek tiga Majusi, tergantung pola asuh, pola didik indung bapakna. Lamun aya budak nyegog dina fitrahna, nyengsol dina fitrahna, maka eta budak lain kesalahan budak, tapi salah indung bapakna. Sementara harapan urang kabehan, tujuan urang kabehan hoyong gaduh murang kalih anu soleh. Teras matak ulah naon, ulah hilap cek lain cek abdi. Allah nandaskeun dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Hei jelema-jelema anu ariman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuhmu, maka berhati-hatilah kepada mereka. Andung harti Pak, berarti nu kudu minuhan majlis taklim teh lain ibu-ibu tapi bapak-bapak. Lantaran lalaki teh kowam, lalaki teh pamimpin, lalaki teh pamimpin ke kaum awewe. Erek kumaha bapak mimpin rumah tangga lamun bapak na poek, erek kumaha bapak ngadidik pamajikan lamun bapak na bodoh, erek kumaha pamajikan ngadidik anak lamun ibu na bodoh, erek kumaha anak mulang tarima bakti kanu jadi kolot nusa bangsa agama katut negara lamun anak kurang bodoh waka-waka ka agama waka-waka ka negara kolot nah ge henteu. Pantak bisi anak ayeuna teu kapake ku ibu, teu kapake ku bapak, tinggal rampak dada masing-masing geus melak naon ka anak. Itu geus melak naon ka anak. Ulah waka-waka marah ka anak, eceuna melak naon ka anak. Atawa eceuna ngadidik kumaha ka anak. Teu ngadidiknya nyontoan kumaha ka anak. Itu sebab anak itu punya ketajaman dalam mencontoh. Anak itu punya ketajaman dalam mencontoh. Kolot ngalakukeun ieu itu bakal dipika contoh ku anak. Terus atak ieu regepkeun ku urang kabehan. Lembur naon ieu ngaranna? Sadahurip. Hah? Untuk nanya ke desa ulama kampung tada hurip nah iya haji awan tengah beja anja ngajak dong aing sok poho urang sadahurip anu sayang anu bager anu sabar aduh alah ieu heur bari jeung Allah.
aing kakaraeun ngaji di bere krating deng misalkan aing tunduh meureun kok aing tadi cenah cok pakai ujang di dia mah jangan wayah wayah naon cek kuring jadi mah cenah ngaji saja baning kudu kaharti oge kudu ram teh kang ujang geus surti kuring lamun di lokasi aya loba ibu-ibu geus puguh sebab ibu-ibu mah ngaji teh lain udang ngarti nu penting rame urusan ngarti mah nomor 17 nu penting rame gitu ibu-ibu lamun mau balik haji ujang kang ujang nya ngadatangkeun mau balik teu rame atuh geus ibu-ibu hiji api-api hayang kiih kamana ceu iih tapi iih teh di imah teu balik deui luka dua arek balik ngan izin aja ka baturan ayo kamana balik ayo gitu teu rame make protes atuh jadi keuntungan ngaji malain masalah rame hiji keuntungan ngaji teh pancek rasulna teh kitu majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu teu pati-pati hiji kaum kumpul di hiji tempat di masjid majlis taklim di tempat anu ditangtukeun keur didinya diurukan ilmu dibacakeun ayat-ayat Allah dibacakeun kalam Allah ayat-ayat Al-Qur'an tadarus di antara sesamana maka Allah moal maparinan kecuali 4 perkara sabaraha catat hiji nazalat alaihimus sakinah Allah bakal ngalungsurkeun ketenangan dina hirupna hoyong tenang hirup lamun hoyong tenang hirup usian ku ilmu moal menang ilmu ya kudu indit kudu indit lah ustad imah ge kadenge ieu ilmu mah meunang ngan barokah teu meunang abi ge osok miramkeun cenah di imah ge kadenge ieu ustad mah menang ilmu mangan barokah teu kulantaran ilmu na barokahan jadi teu manfaat itu ke atas matak nu arindit menang 27 derajat nu indit menupang hareupna tah kos mah kieu panghareupna eta mah 27 aya eta pangtukangna nya 10 derajat lah lumayan nya lumayan nu penting cicing di lokasi aya itu nu nyengcre di imah tah eta mah 5 begitu nya 5 eta nu nyengcre di imah mah gitu aya di jero bari ngarengkol teh eta mah sakarat gitu mah hoyong ketenangan hirup matak di dia ulah openan hirup teh heuy ulah openan bisi babaturan ece boh gigireun boh hareupeun boh tukangeun keur ngaji ulah hek bese eta mah nya tunduh meureun mun aya jelema geus molor dina pengajian tong diganggu eta teh ciri geus meunang katen udah moal aya jelema aral tundutan moal saking tenangna mainna bari tundutan geura salaki teteh geura aya ka masjid salaki teteh aya poe Jumat geura deuleukeun ku teteh atuh heuh kakarage khotib muqaddimah ayyuhan nas ittaqullah saking naon eta saking tunduh naon sebabna di masjid mahawakna mawa katenangan hoyong hirup tenang kudu neangan ketenangan hirup sebab urang di dunia butuh tapi eta duit harta banda moal ngajamin ketenangan hirup sebab ngajamin ketenangan hirup cek Rasul ogenan jelema nu daek kumpul bebarengan jeung ulama jeung kiai di mana didinya dibacakeun ayat-ayat Allah
Patok mak minum koramik. Jadi jelema nu ngaji mah dijamin ku Allah ketenangan hirup. Alhamdulillah. Nu kadua wa ghasyiyatuhumur rahmah. Nu kadua balik di pengajian teh menang rahmat Allah. Ku rahmat eta hirup urang di api ngadi jaring. Ku rahmat eta hate urang teh dituyun ku Allah. Kade dina hate urang sing aya butuh ku rahmat Allah. Dina hate urang sing aya butuh ku rahmat Allah. Sebab urang-urang kabehan kabeh ge fakir, al fakir kabeh ge mika butuh kana rahmat Allah. Terus gitu. Ya, kena. Oh, tengein. Aduh naon gitu-gitu haliwu. Ya, Bo. Tanah tanpa pohon dia tetap tanah. Tapi pohon tanpa tanah dia akan binasa. Tuh. Air tanpa ikan dia tetap air. Tapi ikan tanpa air dia akan binasa. Tuhan tanpa manusia dia tetap Tuhan. Tapi manusia tanpa Tuhan dia akan kehilangan makna hidupnya. Tak jelema anu teu bika butuh karena rahmat Allah, dia akan kehilangan arah hidup, tujuan hidup dan makna hidup itu sendiri. Tak urang mah embung kawas kitu teh mantap neangan rahmat Allah. Kumaha carana lengkahkeun sampean ka pangaosa kitu. Nu kasabaraha ce tukatilu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Ku Allah diutus malaikat keur ngajaga tempat-tempat cicingna jelema nu ngaraji. Mantap jelema nu sok ngaraji mah dijaga nage ku malaikat. Alhamdulillah. Nu terakhir Allah ngalem. Naon cenah Bu? Allah ngalem ka jelema nu sok ngaraji di hareupeun makhluk Allah nu sejen. Haliwu di langit teh naon sebab Allah ngalem jelema-jelema nu sok ngaraji dae kumpul bebarengan jeung ulama. Bahkan kumpul bebarengan jeung ulama teh adalah hiji kebiasaan, hiji aktivitas anu tipika hoyong, tipika sengsrem ku malaikat Jibril. Saur Kanjeng Nabi, ya Aliyu tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Ayat 7 kebiasaan nusok dilakukan ku umat manusia khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana 7 kebiasaan eta dipika hoyong ku malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril kurang deket kumaha jeung Allah. Padahal malaikat Jibril kurang mulia kumaha. Tapi ketika Jibril ningali umat Nabi Muhammad ngalakukeun 7 kebiasaan, manehna hoyongeun milampah. Salah satuna adalah wa mujalasatil ulama, iuk bebarengan jeung para ulama. Tak bersyukurlah jelema-jelema nusok bebarengan kumpul di majlis taklim. Alhamdulillah. Emut keneh hiji dua ngelun tilu liau lapur opat poho deui. Hiji menang ketenangan hirup. Dua menang rahmat Allah. Tilu tempat cicingna dijaga ku malaikat. Opat di alam ku Allah dipayun makhluk Allah anu sejen. Balik ngaji urang kacas hate teh kacaangan ingat kana akhirat. Berangkat ngaji mah teh pusing mikiran dunia. Balik ngaji mah teh sedih mikiran akhirat. Maka cek
kaul ulama dina kitab Nasraihul Ibad al-huznu bil umuril muta'alliqati bidunya soro mudliman fil qalbi. Kesedihan yang menggelayut di dalam hati, kesedihan yang kau rasakan di dalam hati karena terlalu memikirkan dunia, itu akan menggelapkan hati. Kasedih, kasusah ece nya gara-gara mikiran dunia nya, batur maka beli motor ece mah ento, batur maka jieun imah ece mah can, batur mah kabeli mobil ece mah dan batur mah make kongkorong ece mah dan ya, sehingga gara-gara gitu timbul hasud dina hate. Ngarti aing mah. Gara-gara hasud tungtungna euceun teh lantaran deuleuh hirup batur, deuleuh nikmat moe dina awak ban. Nikmat batur ngarap-ngarap pindah ka urang, eta hasud gara. Prosok hasud hirup mah. Tuh. Atak jelema purah ngaji teh apal paragi jeung parantina, oh teu meunang hasud, teu meunang. Atak tara hate teh diraksa kitu teh. Yeuh, bisi tatangga maju milu bunga minimal, tatangga beli motor milu tumpak bareng. Milu oh bareng, tatangga beli motor kurang kompak. Lamun tatangga beli motor, lamun tatangga kabeli mobil, lamun tatangga kawin deui, arek milu tumpak deui. Milu dahar. Urang mah tak ulah sok hasud di dieu tak urang. Balik ngaji pusing pikiran dunia. Erek ngaji pusing mikiran dunia, balik ngaji sedih mikiran akhirat. Tuh macam ece, nya dipikir-pikir, iraha atuh aing hirup sabar. Karunya teuing berarti anak kuring teh salila ieu terombang-ambing we ku nafsu kuring. Berarti salila ieu anak kuring teh terombang-ambing we ku kabodohan kuring. Tah eta kolot dina ladang ngaji kacaangan hatena. Insya Allah. Sedangkan al-huznu bil umuril muta'alliqati bil akhirati soro munawwiron lil qalbi. Lamun hate urang sedih gara-gara mikiran akhirat, cek ece Gusti iraha atuh abdi teh babalik pikir, iraha atuh awak aing teh beuki maca Quran, iraha atuh awak aing teh daek salat tahajud, iraha atuh awak aing teh daek sedekah, hantem we ngarep-ngarep pamere batur. Nah, iraha urang bisa mere batur. Lain hayang wae dibere batur, maka kasedih urang mikiran akhirat bakal jadi eta kasedih teh nyaangan hate. Naon sababna? Lamun kolot poek hate arek kumaha nyaangan. Harus gitu. Sedangkan kewajiban kolot teh adalah mastikeun sabada kolot merek ngaran anu alus kasaha kabudak ayuh zina ismahu, ngalus-ngalus ngaran budak, maka kewajiban kolot nu kadua teh adalah merek nafkah. Naon cenah cek merek nafkah. Ari nafkah kabagi dua, aya nafkah zahir, aya nafkah batin. Sakali deui, aya nafkah zahir eusina opat. Sabaraha? Opat. Hiji sandang. Naon cenah? Naon sandang teh? Pakaian. Ari sandang teh pakaian, baju dohirna baju keur nutupan aurat, hakikatna takwa. Sakali deui, dohirna baju. Nah yuk kewajiban kolot teh mere napakan nu kahiji baju keur nutup aurat, dohirna
hakikatna kolot teh wajib mere pakaian takwa kanu jadi anak. Lamun urang kolot can bisa nuduhkeun takwa ka anak, can bisa nuduhkeun jalan takwa ka anak, berarti saindang-indang hakikatna anak teh teranjang. Patuh. Itu pakaian dohir ge loba nu kacarucut, loba nu kacarucut, nu mana loba kolot mere pakaian ka anak teu sesuai jeung syariat, tapi maranehna nuturkeun hawa nafsuna, nuturkeun kabodohanana, tapi ka anak teu nutupan anak teu nutupan aurat. Satu langkah engkau keluar rumah, ya, berapa langkah engkau keluar rumah tanpa menutup aurat, maka sebanyak langkah itulah bapakmu, suami, bantuan atuh, bapak, suami, anak laki-laki dan saudara laki-laki terseret ke dalam neraka. Mata gelis, cantik, bager, dontok, solehah, sing karunya ka apa? Sing karunya ka abah, sing karunya ka bapak. Bapakmu rela berpanas-panasan di dunia, apa engkau masih rela bapakmu kepanasan di neraka? Kalau engkau tidak rela, tutuplah auratmu. Ulah sok gegeliseun teuing hirup, ai beungeut-beungeut Korea, ai cokor-cokor Afrika. Sing karunya ka bab, karunya ka salaki. Bener. Karunya ka salaki. Bener. Terus nu heueuh. Aja mah karunya ka salaki, karunya. Itu ai ambek ka salaki sok ngaleungit kahadean salaki. Oh iya bikang pak lamun marah ka salaki seolah-olah salaki teu pernah nyieun kahadean. Oh dok awewe ya, awewe lamun ambek ka salaki nya, awewe lamun ambek ka salaki teu wani ngecaprak hareupeun salaki mah. Kan ditanya ku anak, "Pak, emang kunaon si bapak?" "Ya, hayang nyawa bapak saya anak ya." Lamun kadaula ku bapak bibir pamajikan kawas kieu jigan daya. Tuh pak, tuh dah heuh cak aing teh. Ieu mah geus kronis ibu-ibu mah. Aing teh keur ngomongkeun kalakuan anak ieu teh. Aing ambek kalah ka sareuri deul. Dan nu kieu mah moal cager di ruqyah, Pak. Moal Kang Ujang ieu mah kudu di rukmini nu kieu mah. Tong yang sirikeun jang. Aing ngapalkeun lagi 2 minggu ieu. Ih. Aing keur ngapalkeun si Ranceng. Upahku aya nu mah tukang gawe cenah kitu teu pamajikan gawe cenah kituanan aya ngaliuk ih Kapolda cenah ieu oh kepala urusan dapur gawe kumaha can aing kudu aing reka cikijing yo cicing can aing reka cikijing jeung Haji Awan yo atau mau nanya kayak gituanan piduitan jangan gitu ya karunya kasalaki lamun ibu karunya kasalaki bejaan salaki pak kadenya samat ayeuna mah lamun rek meulikeun baju ka kami lamun rek meulikeun baju ka anak sing bejeuna nu nutup nu kadua teu cukup mere baju dohir mah tapi juga olot atanapi bapak salaki kudu pakekeun pakaian takwa. Seindah-indah pakaian adalah takwa. Bu,
lamun ibu boga salaki anu takwa, tulus ibuna takwa, anakna takwa, maka angin surga akan berhembus di dalam rumah. Teu percaya? Percaya henteu? Jik lamun ece teu percaya, mulang ti dieu ngahareos ka bapakna, "Pak, naon? Urang yuk salat tobat yuk." Tidak. Ajak salaki salat tahajud tong loba teuing 2 rakaat bisi utah. Pimpin ku bapakna, diharap ibu di tukang jeung anak, milu jeung bapakna sok. Buktikeun penting ayeuna ku ibu bisa terpercaya mah. Ajak salaki teh 2 rakaat ulah loba teuing. Witir 3 loba teuing, hiji teh era masih ya. Beres salat silih gabruk, silih hampura, abong lamun teu tenang hirup. Abong lamun teu tenang hirup. Sebab ketenangan akan diraih oleh mereka yang melakukan ketakwaan, ketaatan kepada Allah. Di imah taat kabeh pangeusi imah tenang hirup. Moal boga kapusing, moal boga kasedih. Lantaran Allah nu ngahiburna. Allah anu bakal ngurusna jelema takwa diurus ku Allah. Mungkin anu teu takwa ge dirizkian tapi henteu jeung barokahna. Urang mah naon anu diajar takwa, diajar taat, mudah-mudahan dibere barokah. Mana ciri rizki nu teu barokah? Ongkoh teteh duit nyekel, beas sok loba wae, dahareun loba wae di imah, awak cager wae di imah, tapi kok aneh hirup teu beuki deukeut jeung Allah, tapi beuki jauh wae. Mana buktina? Jeung salaki cekcok wae, jeung anak dordar wae, jeung dulur teu wawuh, ai kabatur bager, ai jeung dulur jauh, aya nu kitu petil. Ai ka pamajikan nurut, ai ka indungna deugel, aya nu kitu cekek. Leungit barokah nu kitu. Aya pamajikan ngatur-ngatur salaki, salakina rek mere ka indungna, ku pamajikanna gede toeng. Teu barokah tah. Salaki rek mere dulurna, geus dikusiwalkeun, geus sabaraha? 500 gede toeng. Berapa tuh? Dinanyakeun. Bu, ibu, antaka hade. Lamun salaki na takwa, pamajikan takwa, engke ge anak bakal kabawa takwa. Nah, sebab eta anak digedekeun ku jelema anu mudag-mudag ridho Allah. Sehingga eta anak secara tidak langsung terbiasa dengan suasana yang khusyuk, dengan suasana penuh kasih sayang. Hoyong ibu ketenangan hirup. Sok ajaran buktikeun nya tanaon teu abdi ge ajak salat ulah loba teuing 2 rakaat beres salat tinggal abrug silih hampuraan ceuk bapakna nyi hampuranya bapak salila ieu heueuh bisi loba salah loba doraka bisi aya dosa teu karasa eta ibu ngadenge salaki minta hampura ti heula asapna angin surga datang ka imah terus teh ceuk salaki hampura nyanyi bisi salah bisi kakak loba salah loba dos kumaha ceuk kade lamun salaki geus nemah lamun salaki geus minta hampura eceuna ulah sok edan eling deui ieu mah salaki geus sadar atuh salila ieu ka mana wae kakak ya kami hirup sorangan capek sorangan bae aing mah hanya mah yo bikang udang sare geus nuuman baju urang saeutik nyusuhan baju urang saeutik nyetrika baju pas sore nyaitan baju peuting saeutik morosotkeun baju ai salaki minta hampura tetehna ulah sok
salah kaprah itu buru-buru mumpung salaki eling kumaha cek teh ih kak nu loba salah mah nyai nu ngabuade mah nyai kakak sana iya sok leungit duitnya dina kopeah sianya nyaho atuh kakak kuari mah nyaho palingan kakak nunda duit dina kopiah leungit wae eta ku nyai ka sabenerna mantak mentar ido ikhlasna bae nyai mah yo nyi engke mah ulah hayang dina kopiah mah ulah hai ai kitu eta mah duit sial hah duit sial nah geuning duit sial apaan rek teu sial kumaha geus menang nyumputkeun aing dina kopiah kapendak bae ku sia tuh eta salaki minta hampura ka ece cek ece ge urang silih hampura wae ka bunga tahan teu hate bunga tahan teu hate pasti dina hate ece berbunga-bunga kalegaan hate teh boga salaki menyadari kesalahan kalegaan hate teh betul teh cek hate ece pasti kaya ne langka wong sejagat buana bagus rupa ayu kaya satria Arjuna cuma suami kula ampuranyi jungjunan lato arek moal arek mantuan moal sok parah si kompak jungjunan sing jadi idaman demi bulan dan bintang kulo moh pisahan jungjunan sing jadi idaman kan orangnya gereget bukan salah gue mencet hawananya dulu buka loto lagi seri dulu iya mah borora boga salaki lain nuduhkeun kana bener lain mimpin taat ka Allah mawa maneh bae ieu mah salaki kaya kahiji minta hampura ka salah pamajikan kalah kadua nyalahkeun bae ka salah pamajikan pang teungeunah-teungeunahna lamun pamajikan ditanyakeun duit dipake naon dikamanakeun betul ieu tah Pak dengekeun korban tah waktu iya rupanya lato-lato mulai bereaksi Pak kita harus sadar dulu waktu kita mengambil mereka dari ayahnya ingin menjadikan mereka ratu di hatimu betul engkau berjanji di hadapan ayahnya dia akan kujadikan ratu di rumahku dan di rumah saudaraku ayo disebut kaimah walau ratu kalah jadi babu Pak istrimu bukan pembantu aja dau heula aing anggeus istrimu bukan pembantu tapi dia adalah ratu di hatimu betul istrimu juga bukan penunggu rumah Pak lain demi tidak lain Pak tapi dia adalah mitra ibadah dalam mencari ridha Allah maka sesama mitra sahabat mencari ridha Allah harusnya saling memahami dan saling mengerti atau kecil sarua kuduna hari hayang dijadikan ratu ku salaki atau kudu nurut ka salaki ya parmi dengekeun idza sholatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha maka dicaritakeun ka eta awewe udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti puncak karir seorang wanita adalah ketika dia mendapatkan ridho suaminya
dengan ridho suaminya, maka namanya akan ditulis oleh Allah di 8 pintu surga. Aya nama Esih dina pintu surga teh. Esih dina pintu surga teh. Ngaran Esih dina 8 pintu surga tertulis di atasna jeung Allah, jik asup Esih maneh ka ditu ka surga. Rek lewat pantok mana wae mangga cek Allah, lantaran kuring riung pok ka maneh sebab salaki maneh ge geus ridho we. Moal dihisab awewe kecuali dipanggil salakina, ditanya salakina kumaha maneh ridho ka ieu awewe, kumaha cek salaki ece ridho lantaran naon? Heuh di dunia dipolototan manehna ku pamajikan. Kade saya sok polotot ka salaki kade. Engke mah di akhirat teh barat polotot eueuh. Emang mah nasib lalaki mah kitu. Leutik dicarekan ku indung. Geus gede dicarekan ku majikan. Lalaki tah. Di pagawean dicarekan ku dunungan di seruan. Lalaki tah emang naik. Tapi jangan lupa, Bu, ingat kunci surgamu adalah pada suami. Kalau untuk suami, surgamu adalah di bawah kaki ibumu, ada pada ridho ibumu. Tersalaki ece eta mah. Tapi untuk para istri, surgamu ada di kaki suami. Matak bisi salaki ece najong ka ece tong ambek, itu adalah tendangan dari surga. Tendangan dari surga. Atuh surga aja aing rengkot. Saya bisa dikenal atuh. Dipakai. Ente tadi aing yang tukang keyboard leungit udah. Di mana ngajedogna saya teh sih? Ilah ceng. Sia mah teu ngarumasakeun hideung. Aing rumasa hideung ulah cicing dinu poek. Aja ngabelebeg tuh. Mana keyboard mana sia? Mata jengir mata kadeuh ceng. Hayang ridho Allah hayang. Jalanmu adalah ridho suami. Wah, tapi batuk tak aing ya. Hayang ka surga hayang. Jalan surgamu ada pada ridho suami. Kan ridho suami ge dicukup syaratna, ye standarna. Yo. Listen to me, okay? What I talking about? Tonight we are together. Tonight we are together. Ayo siapa nu kedar jeung aing. Aya ngarti bahasa Inggris? Mentak Haji Usep tuh. Pak, kirim ke dia guru nah yang diajar kami. Beres kursus bahasa Inggrisnya dikirim guru aku Haji Usep di dieunya. Haji Usep, Haji Asep. Hah? Kurang Haji Asep anu di Bandung. Cotoy lu. Itu Usep. Ya Asep mana sih itu benar? Hah? Pak Haji Asep. Ayo mana tuh? Ulah beka subuh aing teu angus ieu. Haji Usep. Usep. Dibere ku Haji Usep guru ka dieu. Ini palintar bahasa Inggris. Aya anjing ka dieu kalando. Anjing, dog. Anjing lelempangan, laladog. Anjing diuk, nagog. Anjing cicing, majedog. Salah kita usaha, balet. Nya. Maka ridho suami ge heukeuh aya standarisasi. Nah, dicukup ridho suami kudu aya standarna, standar khususna. Mana? Idza sholatil mar'ah khamsaha, di mana-mana ibu ngajaga salat 5 waktu. Jaga salat 5 waktu sanajan ece teu pernah tahajud saumur hirup,
sanajan ece teu pernah duha saumur hirup tapi salat 5 waktu dijaga. Nu kadua puasa Ramadan wa shomat syahroha, ngajaga puasa di bulan Ramadan, ngalaksanakeun puasa di bulan Ramadan. Sanajan ece teu pernah puasa Senin Kemis, sanajan ece saumur hirup teu pernah puasa Nabi Daud, sanajan ece teu pernah puasa Ayamul Bid. Naon Ayamul Bid? Puasa dina poe-poe caang 14, 15, 16 atau 13, 14, 15. Kono pertengahan bulan ya, bulan purnama 3 poe. Ece teu pernah puasa eta, geus teuing. Nu penting Ramadan tong ditinggalkeun. Nu katilu wa hafizat farjaha, ece ngajaga kahormatan diri, ngajaga kahormatan salaki. Ieu mah teu boga ka pusing. Euheul ka salaki upload kana Facebook, euheul ka salaki upload kana status WA. Kumaha cek ece? Indung-indung kepala lindung ieu, aki-aki ngalah belut, kaduhung aing kaduhung, gablek salaki kanu burut. Dadah salaki na molor wae meureun. Aya mitoa ka imah nanyakeun nyi mana salaki maneh tuh di jero imah aya gitu keur latihan paeh cenah. Asal lagi keur molor disebut latihan paeh. Oh, jaga kehormatan salaki, jaga kehormatan diri. Engkau jangan biarkan tebar pesona, Bu. Biarkan pesonamu hanya untuk suamimu seorang. Betul? Ih, kepegelisun. Aduh udah sok dibalik ece mah. Aya cicing di imah jeung salaki beungeut pot sawilasana. Aya kita rek kondangan, rek ka majelis taklim, kumaha rek nganterkeun anak ka saha? Ka sakola. Oh, Wati ka mana? Wati aya. Wat, ka mana Wat? Bus dereng-dereng we cik isuk kana motor. Wat, ka mana? Atuh ieu rek ngajapkeun si Fuad ka Paud. Pira kadar nganterkeun anak kot dangdang segala rupa. Nah, ai salaki di imah beungeut jiga marmo curumut. Aing mah tibalik peuceuk, mah tibalik letah tibalik. Hei, lamun salaki aya, cing gelis, dangdang ngagelis. Ameh meunang ridho salaki. Ieu mah aing jeung salaki ece mah nu ieu bau muncang, nu ieu bau kunir. Oh, di ieu laca. Oh, dicekal nu kenca bau tarasi. Macet salaki. Alhamdulillah ya Allah, aing penting ieu mah sare jeung rendang. Tok salah wae ece mah. Aneh. Oh, atuh geus masak, atuh mandi-mandi acan. Kuduna ece nyaho salaki rek balik sore-sore geus wajib balik. Kuduna ece nyaho salaki rek balik buru-buru tas asar teh mandi, bila perlu kuci haneut teh morolok ladaki kabeh. Beres mandi make sesungitan daya salakinya pakai kucu minyak sengit. Bisi geus modal. Ieu rada loba di dieu mah saeutik. Kapan ieu biang kerok na ieu. Kenapa nyahun sih? Laki-laki siang malam kerja banting tulang dibanting-bantingkeun. Melaan naon, Cek? Melaan kacang. Lamun lalaki balik ka imah teu manggih kacang, resep teruk. Teu nyahun sia mah. Eti dengekeun. Lamun salaki balik ka imah saminggu teu manggih kacang, setruk batuk. Sebab kekurangan vitamin sod. Sama teu nyahun. Tapi lamun lalaki lo bati kada kacang mencret. Cicing mau ngerti siapa? Aneh. Banyak laki-laki, banyak laki-laki para saya di parapatan, parabutkeun kacang. Nyamun. Pejabat ge rungkat jabatan pengusaha ge bangkrut
gara-gara Ustad ge kiai luntur komaron aku. Loba dulur nu tadina layut dulur adi lanceuk padahal sanggeus boga kacang mah eta kok jauh jeung dulur gara-gara naon? Mata kata teteh kade teh dieu komo ieu mah dinya sisi sawah tiis. Anas mah 2 jam aja kok terenyem. Ini kan bisi kacang teteh jadi toge. Iya rek kumaha tah lah. Orang dia kan geul ngamoh horeng kacang sirungan. Aya tah lalaki diuk di ditu tuh lalaki deuleu tuh. Lalaki diuk bisa deuleu suang jelema. Oh nyeng cerit di luar deuleu mau poe karep deuleu. Lalaki cenah lalaki diuk di sawah tiis atuh masalah lalaki mah. Wah mau naon itu nu korsi atuh aman nu korsi mah itu na taneuh tuh lalaki diuk na taneuh paling endom na cing calang. Bu kan desisur di urang nya sebab loba awewe bangkrut lain tara salat loba nama awewe bangkrut teh gara-gara teu tenang hatena gara-gara poek hate loba nu ngalalaworakeun kana kahadean salaki antukna anak oge teu anak oge teu katalinga lantaran naon sibuk beak energina pake nguruskeun diri sorangan karudet ibu kapusing ibu tepi ka tenggelam anak teu kapalire anak teu salat teu kapalire anak teu bisa ngaji teu kapikiran ku ece kasa kapendak kasampak budak terasa geus gede we kan kanyahoan budak teu bisa ngaji naon sebabna da eceuna beakeun waktu tanaga keur masinekeun kapusing sorang gara-gara naon kolotna duanana gitu tadina kolotna teu tenang hate teu tenang hirup teu caang hate mantap kurang kudu inget karena doa Nabi Musa nalika diutus ku Allah titah mendakan ku walak Firaun ya Musa idhab ila fir'auna innahu tagha hei Musa indit anjeun ari tu ka Firaun sebab eta si eta geus ngalewihan wates wangen sudah melebihi batas. Kumaha Nabi Musa ngadoana Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oh Rabbi syrahli nun Gusti Pangeran abdi jembarkeun hate abdi jembarkeun dada abdi. Kunaon Nabi Musa minta ketenangan hate sebab lamun hate urang geus tenang dada urang jembar kadituna wa yassirli amri sakabeh urusan bakal gampang takai deui lamun hate urang jembar hate urang dada urang jembar hate urang tenang maka sakabeh urusan bakal gampang bakal katingali sakabeh urusan bakal kaurus naon nu salah kadeuleu benerkeun nu kurang katingali disampurnakeun anak can bisa ngaji ece pasti mati-matian ngusahakeun supaya anak bisa ngaji lantaran Pak Bu man razaqahullahu waladan walam ya'lamul Qur'an illa kana kullu dambin ya'maluhul walad ala abihi saha jelema nu boga anak saha jelema dikaruniai anak ku Allah tapi teu tanggung jawab teu dididik kana Al-Qur'an teu dibere pemahaman agama maka kullu dambin setiap dosa anak anu dilakukeun ku anak bakal ditanggung ku kolotna terutama bapakna. Nah, deui lamun anak teu paham kana Quran, boro-boro ngarti kana maknana, baca lagi teu nyahoeun. Boro-boro bisa maca, huruf lagi teu nyahoeun. Maka nu leuwih doraka lain anak tapi kolotna terutama bapakna. Arunya kasalaki henteu. Bisi uci hayang nyahok gerak kali-kali masalah datangan keur molor gerak lamun salaki keur sare nuju bobo taroge pan aya jelema sare mah jujur
Oh, ayo jelema keur sare dibuat-buat ekspresina. Pernah aja nempo jelema keur sare kieu. Ayo wah. Moal aya. Orang tidur jujur, kalau dia capek akan kelihatan capek. Kalau suamimu sedih, dia akan kelihatan sedih. Kalau suamimu gembira, dia akan kelihatan tawanya. Aya jelema keur seri keur sare seri aya. Eta keur bunga, eta keur ngimpi bunga. Aya di jelema ujug-ujug puringis. Eta sedih mena ka bawah ngimpi. Ih, nyawan. Bahkan aya jelema lapar di bawah sare. Ih, da ka bawah ngimpi eta, ngimpi dahar keur sare. Tapi mena ngimpi dahar keur sare. Keur sare. Aya jelema keur sare, sieun papereket putuna. Sieun. Ih, jelema sare mah jujur. Oh, jelema sare mah kalau suamimu takut kelihatan takut, suamimu sedih kelihatan air mata. Tapi kalau suamimu malu akan kelihatan kemaluannya. Naon sih Jawa? Ih, bawa kasurupan tak budak hendak. Entah sekali-kali datangan salaki keur sare teh ceu. Salaki keur sare, kumaha cek ceu? Astagfirullahaladzim. Salaki keur sare, kumaha cek ceu? La ilaha illallah. Salaki keur sare. Datangan ku ceu. Kumaha? Angkat leungeunmu. Angkat tanganmu, Bu. Kumaha cek ceu? Wahai Allah, ampunilah dosanya. Berikan pahala kepadanya, berikan kemuliaan untuk wajah ini. Kenapa? Karena wajah inilah yang telah membawa kebahagiaan ke rumah kamu. Ampuni suamiku ya Allah, dialah orang yang paling aku sayang, walaupun sakapeung sok musing tuh. Tuluy ku euceul dikecup keningna salaki teh. Beres ngadoakeun teh kecup kening salaki nu keur sare. Ai tara mah isin pasti. Tang kayak lamun kecup salaki hudang. Beres ngadoakeun beungeut salaki turun ka handap cakaleungeun aku euceul. Wahai Allah, ampunilah suamiku. Berikan keberkahan pada tangan ini, karena tangan inilah yang telah mengusahakan rizki untuk kami. Tangan inilah yang telah berikhtiar membawa rizki ke rumah kami. Mungkin suamiku ketika bekerja di luar sana, dia mendapatkan bahaya, atau dia mendapatkan ancaman dari orang lain, atau dia ketika sedang dagang sosis dicarekan ku batur, atau dia sedang dagang cilung aji digulung, atau dia ketika sedang dagang cilok aji dicolok, atau dia ketika sedang dagang cireng aji digoreng, atau dia sedang dagang cibay aji ngambay, atau dia ketika sedang dagang cimol aji digemol, atau dia ketika sedang dagang ciduh. Ayo dagang ciduh eueuh. Ih nyieun eueuh isuk nyieun. Korobak tulisan, "Mang, naon eta?" Ciduh. Coba ngasaran 2000. Ciduh ieu ngaranna. Mungkin suamimu ketika berjualan di luar dicarekan ku batur. Mungkin suamimu ketika mencari nafkah diancam ku batur, atau dia menanggung rasa malu karena dapat penghinaan dari orang lain. Maka ketahuilah suamimu pulang ke rumah, dia membawa segala macam dinamika kehidupan. Maka seorang istri solehah harus menjadi penawar untuk suaminya. Ketika suami pulang, usahakan hilangkan rasa capek suami. Makanya tadi cek tadi teh pakai aroma supaya salaki asup ka imah. Ulala. Harum apa ini? Cari sampai dapat. Orang kapedak pareng kita sengit kacangnya. Bo, ibu,
Lamun ibu tuh merhatikan salaki, suamimu akan mencari perhatian di luar. Taek. Jangan sampai suamimu mencari perhatian di luar. Jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Aku takut sayangmu, aku takut rindumu pada orang lain. Cukup saja, jangan tambah di luar rumah Esi. Kenapa saya harus membahas ini dulu? Itu karena kondisi anak dipengaruhi oleh kondisi orang. Lamun kolot nador darwae rek kira akam ngurus anak terus teh. Lamun kolot na tenang, maka keduanya akan bahu membahu dan keduanya akan saling melengkapi. Ketika suaminya bekerja mencari nafkah, maka ibunya bertanggung jawab menjaga anaknya. Semestinya kita harus mampu menjadi teladan, jangan hanya menghakimi anak, tapi juga harus menjadi sahabat anak. Pan eta urang lamun nyarekan ke anak seolah-olah urang makhluk suci. Terus dah, mun urang cacare ke anak, nyarekan mangloh ke anak, seolah-olah urang teu pernah salah, seolah-olah urang makhluk sempurna. Terus dah, makanya kahade Bu, jangan hanya mampu menghakimi, tapi jadilah orang yang sadar bahwa kita ini mendapatkan amanah dari Allah. Maka tugas kurang adalah mendampingi anak, ngasuh anak supaya cara nakumaha anak ulah jadi aduun, ulah jadi musuh berurang kabehan. Ujung di akhirat, di dunia ayeuna geus loba fenomena kolot teuing ku anak aya. Kolot wirang ku anak aya. Naudzubillah, mudah-mudahan di urang mah teu aya di dia. Makanya kumaha supaya ulah jadi musuh, pastikan sandangna nu dipake ku anak ladang halal, makanan nu dituang ku anak ladang halal. Sebab man akalal haroma, saha jelema ngadahar barang haram, asot jawarihuhu syaha am abak. Lamun urang padu mikeun ka anaknya teu malire halal haramna dibikeun ka anak, maka setiap jelema anu tuang barang haram tina barang tuangna ladang tinu haram, setiap anggota badan teh bakal ngajak maksiat ka Allah. Daek teu daek, sadar teu sadar bakal ngajak maksiat ka Allah. Munasabah eta anak teu ngadenge ka kolot, ngalawan ka kolot, popolotot ka kolot, meureun aya tuangeun haram di jero na katuang kahade. Sanajan kita ukur pucuk sampe nya, sanajan ukur cengek tah beje tuh praktek rok nu tatangga nu batur teu bebeja. Henteu cengek mah ieu mah dahar di warung kurupuk teu dibayar. Bu kade man akalal halala, tah jelema ngadahar barang halal atau ajawarihuhu sya'a am abak. Lamun urang ngadahar barang halal, maka setiap anggota badan daek tu daek bakal mawa taat ka Allah. Lamun halal naona tuangeunana tos dijaga tina paharaman, anggoeunana tos dijaga tina paharaman, nu dipake, nu dituang, nu dirasa, nu dileueut dijaga dirasa tina paharaman. Tinggal kolot mere contoh, mere naon cenah? Mere contoh. Sebab anak mah kumaha contoh tikolot, salah satuna kieu ece boga kahewa kasalaki kahade ulah ditularkeun ka anak. Lamun keur pasea jeung salaki tong nembongkeun ka anak, komo ngadukeun bapana ka kade. Ece ngagogoreng salaki ka anak sarua jeung ngaracun otak anak pan eta teh. Terus teh nya
ece hewa kasalaki perasaan ece we eta mah maksudna hewa kasalaki teureui ku ece we anak mah ulah nyahoan nah bisi anak leungit ajen kakot bisi anak leungit ajen kakolot matak cek tadi yuk ari geus mah dijamin ku urang anggoanana tuangeunana nya dijamin ku urang maka bere contoh anak teh bere contoh tuh nu kasabaraha anu batuk nu kaopat nu terakhir sadang pangan papan nu katilu papan naon imah naon cenah Bu imah kade anak urang teh salele ieu cicing di imah atau di kuburan hah imah benar di imah lamun anak urang cicing di imah harusnya di rumah itu terdengar lantunan ayat suci Al-Quran lamun anak urang cari cicing di imah kuduna di imah haneut ku amalan soleh aya salat sunnah di jero aya berjamaah di jero ibu jeung anak berjamaah dicontohan ku ece mata keur ibu ya keur ibunya salaki mah salaki panjang anak lalaki kamarastin ece mah jeung anak awewe di imah sok bere contoh ku ece kakuping di masjid teh nya Allahu Akbar Allahu Akbar apa cek aja nyi tunda heula hapena da anu mah urang salat heula yuk jeung mah yuk da eta contoh keren lain kieu nyi salat lah salat ayo jeung mah kelak mama capek ayo begitu yuk contohan ku urang ajak budak teh nyi tos simpen heula hapena yuk jeung mah maka mana mah urang kacai urang kudu urang reureuhkeun awak jeung hate urang mahekeun dosa urang ala darajat dunia akhirat pijakeun ka anak jelema ninggalkeun salat leungit barokah hirup sakade jelema ninggalkeun salat leungit barokah meusing kalah kumaha ge lamun ibu ninggalkeun salat di imah maka bakal leungit barokah diangkat ibu salat salaki salat anak teu salat leungit barokah ibu salat anak salat salaki teu salat leungit barokah komo eta mah panggeulana bapak itu matak lamun geus datang waktu salat sing jadi contoh keur anak ulah kala kasarwa nah itu mun geus kakuping sora adan yuk jadi contoh teladan keur anak nu lalaki bawa ku bapak ka masjid budak heureuy kadeuleu ku bapak heureuйna budak teu ecereug salatna sindreuk ku bapak moal ku batur iya mah disindreuk ku RT ku batur teu ridho bapak mah ai ku bapak dicontohan henteu diwarah ku batur ulah antak lamun dibawa ku bapakna pasti bakal diwarah nah terus gitu ibu oge anak awewe ieu jeung mah tunda hapena kama qala Salman Khan Oh, 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 peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna kolot nu pangheulana budak tukangeunana peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna oh oh oh, oh. Geura pake mukena amparkeun sajadahna geura pake mukena amparkeun sajadahna tunda heula hapena ibu nu pangheulana geura pake mukena
amparkeun sajadahna ulah kurnitah wae kalah ka hare-hare ngorekeun HP bae isuk nepi ka sore lamun nitah ukur bisa jiga nu sok biasa anak tara salate kolot sok hare-hare peci baju sarungna pikeun jeung sajadahna geura pake mukena amparkeun sajadahna amparkeun sajadah. Seberat apapun masalah kita, kalau kita bawa ke hamparan sajadah, masalahmu akan hilang. Allah yang akan menuntun untuk menyelesaikan masalah. Bu, ibu, ya deket-deket karena rajab, deket-deket karena rajab. Isi hayang ngarasakeun barokah di imah, pastikan sakabeh nu ngeusi di imah penghuni rumah ulah aya nu ninggalkeun salat lantaran lamun ninggalkeun salat bakal datang genep rupa ka imah. Sabaraha? Genep rupa ka imah. Hiji dicabut barokah umur. Naon cenah? Dicabut barokah umur. Nah, sebab urang ninggalkeun salat sehingga umur urang teh loba lago, loba goplah. Eueuh manfaat umur teh mangkaning nya Bu, mangkaning di wae ya. Fakulu nafsin min anfasika jauharun. Setiap napas nu aya dina diri urang teh eta teh adalah leuwih berharga daripada permata. Paroga permata ieu teh. Paroga permata. Eueuh. Kunaon? Teu beuli. Kunaon? Mahal. Samahal-mahalna permata moal bisa nandingan mahalna napas. Permata memang mahal, tapi samahal-mahalna permata kabuli kene. Tapi napas lamun geus leungit rek ka mana neanganan. Saha nu dagangna? Oh. Percaya ibu bahwa napas itu lebih berharga daripada permata? Percaya teu? Yuk, lamun teu percaya, baik Pak, Bu. Mari kita sama-sama menghirup udara. Siap? Kita sama-sama menghirup udara. Dalam hitungan ketiga, mari kita kompak menghirup udara bersama-sama. Siap? Yuk, saya kasih komando. 1, 2, 1, 2. Diwawan nyeri huntu. Ayo Mang Wawan. Ampura mau. Hah? Ustaz Awan? Oh eta mau kan eta? Oh ampura aja ampura. Alah budak aing asal balik dihadang ieu mah ya. Asal aing mau merek job deui ka aing ge mah. Oh merek job deui ka. Oh siap. Larenghapnya. Ya. Hitungan ketiga, tarik nafas semuanya sedalam mungkin. 1, 2, 3. Tarik nafas. Pijen. Pakai deh. Udah sesengidan rodia. Jadi. Oh. Tarik deh. 1, 2, 3. Tarik nafas. Hoi, tarik nafas, hoi. Itu. Pijen. Kumaha karaosna Bu? Memplong teh. Aya eungap. Resep. Sempit. Mata Anda kunang-kunang? Perut Anda keroncongan? Lutut Anda lemas? Padang ke dapur. Aya tadi narik napas sulit teh. Teh. Nuju ngarenghap eueuh memplong teh. Itu menandakan bahwa Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Terpercaya? Hari ini saudara kita, dulur orang, tetangga orang sedang berbaring di rumah sakit.
hanya untuk sekedar bernapas seperti kita malam ini, mereka harus dibantu dengan selang oksigen, bahkan didorong oleh tabung oksigen, dan itu bayar, Bu. Bu, tabung gas kumaha paduru atuh batur eta sungut atau kompor gas Oksigen dulu. Oksigen. di rumah sakit Bu, batur hayang bernapas teh dibantu ku selang oksigen. Aya si anggai eueuh ieu. Aya si anggai eueuh. Orang jadah ka budak. Oh, batur mah di rumah sakit hayang bernapas lega kaos urang bieu teh kudu dibantu ku tabung jeung selang oksigen. Kieu ya. Agai edit si agai. Aing mah budak ieu geus beungeut aing di YouTube pencet we mah geura. Geura deuleu YouTube geura dina beungeut aing di YouTube. Eueuh ka urang ge nu alus. Eueuh. Eta urang di rumah sakit nya. Aya amat aing mah ya. Dulu urang di rumah sakit karenghap. Kumaha? Pakai selang oksigen. Bari eungap eta teh bayar ceuk. Bayar. Ieu ngarenghap mayar tante. Eungap tante. Nikmat tante. Berarti Allah memberikan nikmat ke urang untuk membangun kebahagiaan yang abadi bersama suami ibu, bersama istrimu, dan bersama anak-anak kita semua. Bangunlah kebahagiaan yang abadi dengan jalan takwa kepada Allah. Sehatmu manfaatkan sebelum sakitmu datang. Lamun geus gering boro-boro hayang ibadah, dahar ge embung, dahar ge semangat boro-boro ibadah, peung-peung dibere sehat. Oh, artos enta? Tuh, komo lalaki mah saking ku sehatna bernapas tuh. Oh, tuh mah di rumah sakit selang dicocokkeun. Bapak mah boro-boro selang, jarcok pan dicocok-cocokkeun. Saking naon eta? Saking nikmatna sehat. Di rumah sakit boro-boro jarcok selang ditunda di dieu. Terus mantap, bersyukurlah kepada Allah. Dengan cara apa? Kita gunakan umur ini dengan beribadah, bertakwa kepada Allah. Nu terakhir nu kaopat dina masalah dohirna, apakah dohir hubungan biologis. Hubungan biologis di dieu teh Pak, Bu, anak teh bukan sekedar butuh duit, anak teh bukan sekedar butuh jajan, anak teh bukan sekedar butuh makanan pakaian, tapi anak oge butuh perhati. Pede, anak oge butuh. Maka sisakan waktumu sedikit Pak, jangan dipakai mencari nafkah semua. Sisakan waktumu sedikit sekedar untuk mengajak anakmu ke masjid, sekedar mengajak anakmu ke majlis taklim. Mereka butuh perhatian dari orang tua. Memang ketika anak kecil mereka mereka seolah-olah merepotkan orang tua. Tapi setelah anak kita dewasa, banyak para orang tua mengeluh karena mereka semua jauh dengan anak. Keletik mah ibu teh merasa direpotkeun ku anak. Ai anak geus galede mah geus dewasa, jararauh anak teh. Terus teh baheula mah keur aya anak rame, imah teh hanut, imah teh anak geus galede mah nu hiji kuliah, nu hiji gawe di PLN nya. Alhamdulillah pan kamari kesetrum. Nu hiji jeung pamajikanana, nu hiji mah komo panggadena mah jauh beda pulau. Nalangsa inget ka anak, tempoan kamar teh dikemplongkeun kamar anak nu kahiji teh, baheula mah ting larengkol di jero kamar ieu mah eueuh. Ditoong kamar anak nu kadua eueuh. Rametuk acan. Ditoong anak nu katilu eueuh ngan anyar kamari datangan aya aromana we wungkul katinggalin aromana. Nalangsa anak cara rawuh. Tapi lamun ibu jauh jeung anak,
anak ogenan geus bisa ngaraksa diri ngajaga diri ibu moal kasiksa ku hariwang moal salempang moal hariwang lantaran percaya ke anak sebab ku ibu geus dibekelan mana bekal keur anak teh adalah nafkah batin mana hiji usian akalna ku ilmu supaya anak kurang itu lemah secara intelektual bodoh kan nu kadua usian kolbukna ku iman supaya anak kurang itu bodoh secara spiritual jahil ngaran nu katilu bimbing akhlakna supaya ngabogaan akhlakul karimah lain akhlakul madmumah lamun ibu geus ngeusian akalna ku ilmu usian qalbuna ku iman dibimbing dituyun akhlakna supaya boga akhlakul karimah jadi karakter hirup sanajan anak hirupna jauh jeung kolot ibu moal hariwang moal salempang moal rungsing jauh jeung anak lantaran ibu geus percaya tapi lamun ibu nyaho keayaan anak teh boro-boro salat dahar ge eta kudu dihuapan wae rungsing pan urang jauh jeung anak mana gitu terus dah ibu boga anak awewe bororaah ngurus maneh pot ngagoreng endog pakai helm ngagoreng endog anak ngagoreng endog pakai helm udah bisa nah kita nah udah cair kopi kuat tutup makanya bekali anakmu keterampilan untuk bertahan hidup supaya urang teu hariwang jauh jeung anak utama na urang ngaraksa anak bekalan nang bekali anak ku ilmu bekali anak ku iman bekali anak ku akhlak lamun anak kurang boga akhlak cicing di mana wae moal hariwang moal salempang lantaran kurang percaya selama jelema boga akhlak moal aya nu maroga hala jeung moal loba musuh balik tak bakal loba dulur loba baraya laras terus teh nya mantap yuk kurang kabehan jangan sampai anak kita menderita gara-gara kebodohan dan keegoisan kita kan ukur bisa mere apakah dohir teu bisa mere apakah batin ieu boga anak nya ece mah kitu sih pola pikirna sakola jang sakola rek jadi naon sia teh sakola mun sia teh sakola moal boga ijazah mun teu boga ijazah moal bisa digawe mun teu digawe moal boga mun teu boga duit moal kabeuli be mun teu boga beas moal bisa dah mun teu dahar moal ngis tuh jadi urang mah hariwang anak bisa ngisi anak rek ujian cenah anak rek ulangan anak rek ujian mah capek ieu rek ujian rek ngapalkeun heula moal ngaji nya pare heula geus pare bae heula ka ngaji sok ngapalkeun bae coba ece anak rek ulangan melaan teu ngaji aya eueuh cekek kolot anu kitu modal umat tadi na eta ulangan ngorbankeun ngaji kudu nama ngaji ulah pere terus dah nya melaan ngaji melaan naon ulangan hafalkeun melaan ngaji ngorbankeun ngaji ulah kitu kade karena urang eta teu saimbang kitu mah hayulah supaya anak urang selamat sebab bakal aya hiji mangsa moal manfaatnya mana anak harta jeung turunan urang moal manfaat illa biqalbin salim kecuali jalma anu datang ka Allah mawa hate anu salamet yuk bebarengan ikhtiar mudah-mudahan urang kabehan tiraksa dibaparinan anak anu naon anu abror anak anu qurrata ayun lain anak anu jadi fitnatun anak anu jadi aduun balik tak urang dibaparinan anak anu soleh amin ya robbal alamin ibu mata memeh urang adidik anak urang heula sing boga rasa rumasa jak urang ge hirup ieu menang korban kolot
urang ge hirup model kieu menang kanyaah kolot terus teh. Orang yang punya kemuliaan hari ini, orang yang punya kehormatan hari ini, ingat, itu bukan karena kehebatanmu, bukan karena ilmumu, juga bukan karena tenagamu, bukan karena kerja kerasmu. Itu adalah barokah dari doa orang tuamu dan jerih payah keringat air mata orang tuamu. Maka lamun urang hayang boga anak anu soleh, urang na heula sing bisa ngalarapkeun rasa syukur, moal kaasup syukuran ka Allah. Lamun urang teu bisa syukuran ka papada kaula nyaeta nganuhunkeun kanu jadi indung bapa. Anta ibu hayong dihormat ku anak, atuh urangna heula ngahormat kanu jadi indung. Hoyong anak teh bakti ka urangna heula sing bakti ka indung bapa. Leres teu madak bejakeun ka salaki, Pak heula teuing urang teu ngalongokan si emak. Pak heula teuing urang teu nganjang ka si mamah. Hayu ulah dingke-engke ayeuna Pak. Pak ayeuna hayu. Isuk Pak ulah dingke-engke. Bisi sanu nyaho umur mah mantap. Ulah disiksa indung teh. Mitoha teh nya bisi hayangeun pendak jeung minantu, bisi hayangeun nempo incu. Elingan salaki, elingan ulah jauh teuing jeung indung sebab bisi kanuhung hayang urang nganjang ka indung, hayang barang bere ka indung, hanjakal indung geus teu aya, indung geus dikuburkeun, indung geus katutupan ku taneuh beureum, kan ukur aya rasa rindu nyedak dina hulu angan sono ka ma kama qala dis al husna, rindu ibu. Ibu teruntuk para ibu, semoga Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Ku rindu oh padamu ibu, kasih dan sayangmu selalu ku rindu. Tidak ada satu manusia pun yang di dunia ini hidup tanpa kasih sayang dan jerih payah orang tua. Betul? Kalau hari ini kita mendapatkan kemuliaan, itu bukan milik kita, tapi itu adalah milik orang tua kita. Kalau teh aya opat aya sabaraha? Aya sabaraha? Hiji nu ngalahirkeun urang ka alam saha? Ibu Rama. Dua, kolot anu ngalahirkeun urang tina alam kabodohan kana alam kanyaho saha? Guru. Ade hayang manfaat hirup kudu manfaat ilmu, hoyong manfaat ilmu ulah sukul adab kanu jadi guru. Anak teteh ngaji di ustad, ai anak pagahan ku ustad berang penting, ari teteh ngomongkeun ustad istighfar gara-gara kabodohan teteh, anak ilmu teteh, ilmu anak teteh moal manfaat. Allah moal ngijinan ajelema anu teu syukuran. Mana teu syukuran? Anak anu pagahan ku ustad berang penting, tapi indung bapakna ngeleuweuh ngomongkeun ustad. Punten moal manfaat. Lamun jelema sukul adab bakal dibere tilu cocoba ku Allah. Hiji, dicabut barokah ilmu dina lisan. Dua, letahna bakal tumpul moal bisa manfaat. Moal bisa nyaangan batur, boro-boro nyaangan batur, diri nage tenggelam ku kegelapan lantaran ilmuna teu manfaat. Lo terakhir hirupna bakal dibere fakir, kaluhur teu sirungan kahandap akaran. Gara-gara naon? Nyapirakeun kanu jadi guru, nyepelekeun kanu jadi guru. Kade anak poker sakola, aya nu sakola keneh. Oh,
di pesantren aya, di SMA, di SD kene aya. Tah balik geus penting gitu gawenan we di SD kene. Ih. Bejakeun kana sakola. Balik geus penting gitu. Bejakeun ka anak, eueuh mantan guru, sekali guru tapi ka kiamat tetap guru. Bejakeun anak kuliah, sekali guru tetap guru, lain mantan dosen. Eueuh mantan dosen, setiap sekali dosen tetap dosen. Ulah nepi ka suul ada wa pasabaraha. Tilu kolot disebut kolot kurang teh mitohata. Mitoh sebab eta mitoha urang ngawinkeun anak ka urang. Tapi ka euceu boga salaki dihormat ku batur, diajenan ku batur, menang saha atuh menang ngadidik mitoh. Terus teh odoraka ka mitoha sarua ka kolot sorangan eta. Nu terakhir nu disebut kolot urang teh nu leuwih luhur umur, nu leuwih luhur umurna atawa nu diluhurkeun ku urang, nu disepuhkeun ku urang lantaran boga ilmu jeung akhlak. Insyaallah urang menhayang manfaat ahade ulah goreng adab anu jadi kolot. Punya kantos terakhir contohan ka anak ulah goreng kalakuan jeung dulur. Naon cenah? Ulah goreng kalakuan jeung dulur. Kadang-kadang kolot kitu ka anak kade. Udah sok kuring jeung si eta. Aya nu kitu? Eureun pana. Eta nyontohan teu bener ka anak. Eta teh sarojeng nyontohan megatkeun silatur sing jembar hampura ka batur teh. Sing naon cenah? Sing jembar hampura. Lantaran cek Kanjeng Nabi kitu. Salasun man kunna fihi awahullahu fi kanafihi wa nasyara alaihi rahmatahu wa adkhalahu jannatahu man idza utiya syakara wa idza qadara ghafara wa idza godoba fatara. Tilu perkara menboga urang dina hirup urang kabehan nyaeta hiji ketika dibere nikmat ku Allah urang syukuran. Ketika orang narima pilara ti batur, narima kanyeri ti batur, orang bisa ngabalas tapi orang leuwih milih ngahampura. Itu adalah akhlak terindah nu bakal dipika cinta ku Allah, dipika nyaah ku Allah, diraksa ku Allah, diasupkeun kana surgana. Nu terakhir aya piambekeun, urang teh mampu ngambek kabeh manehna nya, tapi urang leuwih milih ngahampura. Eta oge sae ajarkeun ka anak lah gede ambek. Naon cenah? Ajarkeun ka anak ulah gede tapi sing gede hampura. Sing gede cenah? Sing gede hampura. Kita perlu belajar mah dari Roma Irama. Ih pan si eta mah nanaon ge jadi lagu. Keur mawa gitar ya. Jelema rek pasea. Dicekal ku Roma Irama, kama kola Roma Irama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.